ketika aku mengarungi tapak kisah pilu hidupku di halaman tetangga. Di sudut sosaku, kadele tetangga kukulutus, pedah kembang eros nak kagale. Tapi mengacuhkannya adalah jalan terbaik bagiku, karena aku hanya ingin membagikan kisah ini ti mimiti. Dengerin, rasa cinta itu tak selamanya akan indah. Terkadang iya, terkadang enggak. Tapi paduli, dan di pikiran mah adon juga. Bayangin, menikah cida sedihna, dahar jeung daging oge meni siga dahar jeung uyah. Ini semua berkat kamu. Iya kamu. Bayangin, meni kacida sedihna, naik motor ninja oge, meni siga lumpang. Titajong deui. Ini semua berkat kamu. Iya kamu. Bayangin, meni kacida sedihna, geus mandi oge siga nu teu mandi. Da kucel atuh, ini semua berkat kamu. Iya kamu. Tapi tak luput dari semua itu. Aku mah gak mau bermuram durja. Mendingan move on aja dari rekam jejak hidup ini. Cik deuleu ayeuna. Meni kacida senangna, dahar jeung uyah oge siga dahar jeung daging. Ini semua berkat move on. Thanks. Cik deuleu ayeuna. Meni kacida senangna, masing lempang oge siga naik motor ninja. Ini semua berkat move on. Thanks. Cik deuleu ayeuna. Meni kacida senangna, masing teu mandi oge siga mandi we. Karena deui ieu semua berkat move on. Thanks. Jadi buat kalian yang sakitnya itu di sana, iya di sana, cepatlah bangkit dari jurang degradasi cinta. Inilah kisah seorang manusia yang merasakan apa yang namanya tuna asmara.